kumaha kapungkur kumaha si cepot usahana nepi ka mana tobat teuing panutan kalbu Kakang Semar luar biasa punten teuing males itu sih wah luar biasa geuning Kakang Semar nuhun Kakang Semar tah ayeuna mah mampeung eueuh barudak naon teh urang ngaredok aduh beres aya leunca aya keneh mah aya dina tangkalna gerapanen kakaraceb heeh urang ngaliwat we jeung bapak mah urang pantau ti kajauhan cepot saya kaula nun urang ngaliwat aya keneh beas aya Kakang Semar aya leres sabalah letter seueur di mana di warung oh di warung leres nah di dieu tos seep kamari Kakang Semar seepna oge atuh meser di beasna teu aya artosna teu aya artos sumuhun Kakang Semar nganyuk atuh nganyuk nu kamari ge teh acan dibayar Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar tapi beas nganyuk maapan urang teh keur nyumput tini buni nebrak pare teu kacara mah nya cicing dina silibna simbolnya mah yuk jeung bapak ayeuna urang naon nah urang ludo jeung bapak mah saya mangga Kakang Semar ayo palurah amat jangan tepat halu mampah ya astra jinga saja jalan badi murubut stai socana paribasana nuturkeun inung sukuna astra jinga lumampah milarian anu kasebat nagara Giri Retna lir ibarat jelema anu leungiteun jati dirina ieu astra jinga saja jalan teu boleh nangis aya nu nanya oge teu dijawab ku ceurik lang ling ling kawas jalma nu teuling ya astra jinga saja jalan nangis lempangna ti tatarajong margi kahalangan ku si soca anu murubut tina socana ngapai pipi ngabasihan pipi atuh ku kituna ieu astra jinga mandeg di satengahing marga kitu kaayaanana begini sih bari manah natagiwur ieu astra jinga marudah dina dadana antara cinta jeung nurut ka bapa nanging kangaranan cinta anu teu tiasa diponah deui ngagalura dina dadana teu mikirkeun capek teu mikirkeun kasusah teu mikirkeun kabingung nu penting penak sareng panutan anu aya dina implenganana Bapak Dawala
Ma pileleyan Pak pileleyan dawala Gah. wirgining sih sanajan jauh bakal dijugjug sanajan tebih bakal disungsi sanajan angang bakal disorang Demi cinta gitu. demi cingsi ibojon akang gelis Gah. mudah-mudahan aya jodoh ti pangeran kang rek nepangan salira nyai gara sampakeun yang kang Gah. Iya. angin bang nepikeun ya hariring kuring ka anjeunna angin Gah. nuduka di mana ayana talatah ke Mega mudah-mudahan ya talatah ditepikeun ku Mega ka Wirginingsih nu aya di mana wae Sae. kaasih ka dedeh ka cinta kuring moal asku ka hujanan moal belel ku ka poe Wirginingsih Bapak pileleyan Bapak duka cita mangsa tepan ulemongan mangsa mun urang nyahok ka diri pasti moal geranya kibaron anu bagus pasti moal hiri dengki malah loba suka sering ngumbara di alam muki teh bejana dunya bos Arifin leuwih kuda Aya bos nu Arifin. penting nandingan berang ampun teuing ambu iteung Karawang aya naon Aya. Awah. mangka urang sing karunya Pak Guru Ahmad kasasama nu teu terang Aya bos Mun. bejana kena bejan ulah are masean mun aku urangnya pasti micen kasatoan Arif Haji Darto sekarang aya Aya. hirup katungkul kupati paeh tanya hodi mangsa geranya Pak Haji Darto Cikarang paeh tanya hodi mangsa badan kenya kitu keneh aya panganggesanana geningan sanajana sarebu embung moal megara cara digelarkan Wabok. maha suci geranya bos kewen sababna indung jeung bapa sababna indung jeung bapa di dunya moal rek matuh humbara pasti balikna PWG ujung maruta umbara pasti balik layang 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 dunungan ngalih jauhkan rasa digung bos Agus Tiar boga rasa iya ai Bos Mun.
Bos Agus biar semali deh anu bagus kudu boga rasa hemani asih jeung dipasi rugi tapi nu kabagjan janten kupang aja Bos Emul. Bagus Agus. Mama singlar gawonan Bos Agus deui anu sayang bebihan banyak ewedan Ayah. Awah. jeung batur sirih hargaan mun salah sirih omean mun salah mah sirih omean Awah yuk walahar cager kuningan. tinggi kasopanan junjung tinggi kasopanan tembokkeuna lampah nu sae tembongkeun kariti hate kang cecek koswara tembongkeun karinti hate Pak Guru Didi ayah. hari kulisan maulah pomare Kang Bisma nyidu ka langit Kang Bisma deui anu bager pomare nyidu ka langit Kang Bisma hatur nuhun pomare nudu ka langit Ayah Bapak Guru Haji Taslim. garang teh sate nyarita maksudna aya dicinta Pak Hajat Ibu Hajat anu bagus Kang Dedi Koswara tapi dalah di kumaha da anjeun aya nu boga geuningan da anjeun Asep Yana aya nu boga Bos Asep Yana anu bagus Ayah. tapi kan sanajan kitu Bos Asep Yana hatur nuhun kami deui rek tetep bae satuhun urang mah moal umak kuda terang papa dari du awahyu Ayah. Walah. Bagus Tiar. daterang mah papa dari du hari sanajan mah Pak Hajat raga paanggang ulah hariwang ngogengkang Papa Sarlim ulah hariwang ngogengkang Ari Bapak Sarlim Ibu Lina Sari anu bager anu mana anu nyaah kadialan sing deketan Palu gada dia syuting ayah. di sarengan sareng Neng Leni sareng Cep Aldi Bos Hadi Bapak ayah. Uju Ibu Lisa anu bager lah Bapak Taslim Pak Guru Didi hatur nuhun kana kagagelanana lah Kang Samyang ngalaka satengahing marga manak satengahing marga dan nyera iya satengahing marga teka penung cai soca astra jinga merubut
masakan pipi alatan ku kesedih jeung kacinta Unirahangan dika. bergening sih Dah, iya. aya dina kongkolak mata nyai geulis bergening sih Katelengit-lengit eta. nepi ka teu leungit kieu akang nyai peureum kadeuleu bentak karasa teu ngabisani ayeuna mah aing ka jelema nu keurkeun aku rasa kacinta ka betrik ku rasa kasih Marukana kumaha akang. aing baheula mah cawadan aing baheula mah geurehan ningali jelema anu pika cinta ka wewe tapi ayeuna karasa ku aing Baheula mah apa itu cinta? baheula mah apa itu cinta Aduh. tapi ayeuna mah karasa ku aing nyai Karasa. manteng mayeng melit ngait ngaruruhit dina ati nyai Oh, eta. nepi ka dewek gering nangtung ngalang layung siang tega kana dahar peuting tega kana sare leuwih waas lamun asup ka kamar guguling nu digukulung dipake tilam ka eling wirgining sih nyai Da kitu pisan atuh Mang Aya. teu oleh kabayang-bayang nyai wirgining sih ya akang nyai cai tepikeun ka asih kuring ka anjeunna nyai titip ka angin pangnepikeun ka asih kuring ka wirgining sih talatah ka mega pangnepikeun ye cinta anu ngagalura dina dada ka anjeunna anu kaimpi tadi pungi nyai wirgining sih nyai ngalangkang unga belang nyai Sinen pangnepikeun ye saweran lain bener dilejang kangaranan cinta luar biasa Marukana akang. Pohon naon-naon atuh da. poe kunang damar leueur kunang iteuk dileueuy Nya. kangaranan cinta bener dileueuy luar biasa karena cinta itu takdir cinta teh takdir tinu Gusti nu Maha Suci dileueuy Leres. anu nyayang kabeh di sakabeh hate jelema ngan di mana urang kawin eta pilihan urang Pilihan. nya Semohon. luar biasa yang Maka pidoana ti mararaneh deui Nya tukang tangkol. pidoana we dewek ti hayang kawin dirojong ku kuring kang. heeh pangrojongkeun dewek hayang kawin mudah-mudahan dewek jatuh krami jeung wirginingsih sanajan tebih pasti disungsi sanajan angang pasti diteang nyai sanajan jauh pasti dijugjug umat lamun dewek kawin pang nabuhkeun hayang upacara adat aing teh Beres akang. pang kaulkeun atuh maneh heri pang nyemsiankeun Aya bah nya aya bah ayi itu geuning. kabeneran aya bah ayi pantun Ya, urang mantun. samemeh dewek di istrenan teh aing hayang nabeuh pantun bah ayi Tarompetan ongko. ditarompetan ku bah ayi dipantunan ku bah ayi nuhun bah ayi ngaluuhan ayeuna ka dieu Bagja kang. bagja deleka luuhan budayawan seniman luar biasa Subang mah luar biasa. luar biasa jang Kang. di dusun Wates teh itu di Semohon akang. RT 11 RW 5 Desa Curug Reja Leres. Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang ku apuhkah na pangresana Bapak Sarlim kalih Ibu Una Lasari dinararaga nikakeun putrina Neng Leni Nurliani AMD keperawatan sareng Cep Muhammad Aldi Ilyas putrana Bapak Ilyas almarhum sareng Ibu Purnama di Jakarta rengse ditikahkeunana ya acara teh sabenerna mah tahun kamari kuduna mah ngan kulantaran corona teh ayeuna tiasa kalaksanakeun barakallah alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
Ayana tiasa laksana mudah-mudahan urang ngadunga. Ieu kadua mempelai teh